siga ayeuna loba geuningan ayeuna dulur urang kaum Wahabi teu percayaeun kana karomah disebutna teh khurafat lamun teu kaharti teh kumaranehanana wa akalna khurafat teh kitu da baleun kana karomah teu percayaan tidak masuk akal. Naon sababna? Sabab manehanana niaskeunana diri manehanana dikiaskeun ka wali sarua. Manehna kitu bisa nanaon, oh sarua batur geus ciga aing kitu. Kitu teh salah niaskeun. Akhirnya tuh percaya karena karomah para wali. Oh atuh teu kaharti, atuh lain ge karomah ai kaharti. Ai karomah teh naon? Amrul khariqul lil adat. Perkara nu ngabedah adat. Kitu sanes nu ayana di wali. Teu nu aya di nabi, nabina naon? Mukjizat mun satu acan diangkat janten nabi, nabina naon? Irhas itu. Lamun ayana dinu soleh can dugi kana pangkat wali naon ngaranna maunah cekolotna mun ayana di kapih gitu kan naon ngaranna sihir mun ayana dinu doraka muslim tapi doraka tapi aya amrul khariqun lil adat di diri manehanana nu kitu istidraj. Naon? Istidraj. Tah kitu. Tah irhas mukjizat yuk keagunganana pangluhurna. Karomah di bawah eta, agung-agung di bawah eta. Maunah masih keneh kuliah ge paling bawah. Imimiti istidraj, eta mah panyungkun istidraj. Panyungkun ti pangeran. Salatara, wasatara, tapi boga keistimewaan khariqun bil adat. Dan nu ngabedah adat tah nu kitu mah panyungkun di pangeran. Napa kan? Ayo nungkun teh mere tapi dasarna keuheul. Mere dasarna keuheul. Aboh usia tah. Yakeun usia, leboh usia. Gitu. Eta ngaranna naon? Nungkun mere tapi dasarna. Jadi itu setiap mere teh dasarna ridho. Aya dasarna ridho, aya dasarna duduh, aya dasarna cinta. Jika kakak bogo apa? Kakak bogo lamun mere teh dasarna naon? Cinta. Aya dasarna teh duduh, siga indung bapa ka anak eta mah. Dasarna teh naon? Duduh, gitu kan. Merek teh ya rupa-rupa. Tuh. Engko merek tapi anu bio istidraj mah merek tapi dasarna naon? Keuheul. Gitu. Eta mah geus dibenci ku Allah. Talamun masih kene kaharti ya kaudah ku umum lain khariqun lil adat. Eta teh adat ngaranna. Ngerti? Mata lamun teu kaharti di wali aya perkara nu teu kaharti eta teh karangan eta teh. Di nabi aya nu teu kaharti eta teh ngaranna naon? Mukjizat eta gitu. Di kafir aya nu teu kaharti eta teh sihir.
paling tidak lagi istidroj. Oh di doraka itu teu kaharti istidroj. Khalifun ari perkara anu ngabedah adat teh ya adalah amrun mumkinun aklan perkara nu mungkin ceuk akal mustahilun adatan mustahil ceuk adat maka khorikun lil adat la lil akli ya mukjizat karomah ilha sihir eta teh perkara nu ngabedah naon adat lain ngabedah akal sabenerna kudu nama ngabahasakeun ke lain teu kaharti ku akal dewe gitu tapi sulaya jeung adat dewe ngabahasakeun lagi salah ada teman lain tukar arti ku akal tidak masuk akal salah kan ngomong oge kudu di preparasi heula kan diomean heula ulah ngomong teu kaharti ceuk akal tapi ngomong teh teu kaharti ceuk ada